Salah apa aing mah teu salahkakeun euy. Geus bukannya apa di aing aya barang udah kadari gitu sama nasi Adam teh euy. Biasa karusing ge mah barang hakan biasa nama euy. Jangan anu ngeunah-ngeunah. Mana jelema teh itu si Adam teh. Dia mung di dieu keur ngalajamu jeung pi eueuh ieu ikan teh. Hah? Baik matok ka mana? Hari sia Adam teu sopan ti ngomong teh ka kolot. Itu patu teh kalakuan teh sia ieu teh kolot. Teu ceureuh. Bah. Di mana Adam jamuna teh? Teu sopan ting ieu teh kolot. Kayak ngomong teh dijaga. Ari ieu jamu saha? Hantua bah, hantua aing hantua heuh. Anak menyanyi teh, anak mah belikan yang ngajamu anu jadi pedit we. Ulah buat mah tutup buah ka koneng tuh arasak. Ayo atuh. Ayo. Siap lah. Sok abah pangalakeun hiji. Anu koneng? Heeh. Tah ieu tah hiji tah alat tah. Eta dieu. Bah ese bah. Belur bah. Tim saya Dam. Hari hajina ya aya mah. Moal terus Jawa bener kan haji ieu mah haji koret. Wah, Dam. Ayam coba boleh kamari ini dicarekan urang gimana jodet ku aing dalam mondok sieun angkat teuing mun ada moal di mun Allah kene atuh jodet kan kuing mah sok lakonan dah gut supaya sok aya teh yang nyawa aya apa teh kuat ieu hek aku gak mau aduh bah karena rasa wayang kiwari ya kudu luntang lantung ke mana ya aya ka kebon tupat tempo sugan aya ala-alaeun atuh naon we silana teh mah wani-wani eta ngalah siga musuh eta mah siga na teh ek neangan gaji ku aing dikesrek sia ti hanap ya lah tah geuning aya ieu gajina ieu ya lah beunang aya nama dia lah digesrek ku aing masih hanap ameh rongkat lah ku berapa tanah cocok aing ngajar lah aing koretnya jamu teh buat ararasa kieu di antepan pada ku aing udah haji pedit eta mah jamu belut oke ulaheun di alah ku batur ieu jamu buat rimil di arasa ku jamu teh ah sia beunang aduh aing eta haji datang si Adam teh goblok tengah bejaan aing keur ngarajamu digesrek sia ku aing di dieu digesrek ya ji murah ji digesrek aing da cita si Adam ieu teh cita si Adam sia ku aing digesrek ti hanap ulah kitu atuh ji ulah kitu sia tah aing atuh nyeur kieu aduh aing aduh erek ka mana sia teh kumpat ka mana sia itu siapa ku si Aji kapanggih moal ah aing tahu kayak kapanggih
Aduh, tahu ya aing mah. Itu dah aja 64. HP aing udah haji koret dasar. Dip jamu oge. Tah geuning sia Adam babal. Sia mah gawean wae ka kolot teh. Aing mukati udah aku haji gara-gara jambu cek sia hajina ngajedog di imah. Aya aja teh ngintip. Head mah. Mbah Pak Wete sieun ku haji teh. Pan tadi ge Wete geus nempo jeung haji teh kitu Wete ngintip. Sieun mah teh matak Wete lompat di heula. Sieun Wete ku haji sieun. Tapi kayak kitu mah ulah kitu dam. Itu kolot ulah digawean wae. Bukan haji eta teh galak. Kamari oge uing diberi. Gara-gara ngalah belut. Wah, kitu mah moal. Moal pakai kitu. Bang, moal. Tadi ya umpatna teh. Tak geuning. Eta haji ya rek lapor ka puluh enak sebenarnya puluh na aya kita ke patahan teh haji korek anjir di puluh teh aya bule euy punten daun mangga cari di mana ieu bule loh aduh gaya puluh mereka euy bunuh teh di kaya bule geus di marana ieu teh sanu ka dieu teh rek ngabejakeun haji koret urang diberi kuae eta gara-gara jambu yang pamatahan ku puluh kan aya bule geuninganan aduh sieun urang mah ku bule euy atuh teh haji koret teh nyareka atuh kumaha atawa menta jambu teh atawa mau maneh teh mau meureun wae kitu teh meureun ngaranna teh nya teh nyaho ngan si Adam aku naon ieu teh bah masalah mau jambu abah atuh kitu masalah bah mau mah mun ada menta nya pantes dicarekan ku haji koret oge teh nyaho eta haji koret teh nyaho moal di kamari ge mau alah geuning eta teh sebule teh siga ngomong Sunda euy di mana kitu bule bisa ngomong Sunda luas aing ye di mana teh lu make menang bule segala mangin di mana eta teh make aya bule ka dieu ka jauh-jauh ke kudu Pan panggih ieu teh tina galar